Sekarang kita akan coba memakai umpan. Ya, usus ayam, umpan usus ayam. Apakah mau dimakannya atau tidak? Langsung saja kita coba seperti biasa. Ternyata masih ditutur-tutur, Om. Apakah mau dimakan? Ya, Om. Mudah-mudahan dimakannya supaya saya bisa sprek. Ternyata masih ditutur-tutur tuh. Kalah oge ditutur-tutur. Kenapa ini Bogo tidak mau makan? Iya, usus ayam dah. Segitu mah dirawe gitu. Dikepeskeun euy. Op. Hei. Apakah mau digoreng dulu? Ya. Apa mau dipais? Alau, Olo nu ieu mah euy. Yeuh. Olo nu eta mah kayak urang ieu wae yeuh. Nu ieu mah pasti ge daekeun meureunnan. Yeuh. Mana? Ampun, seger pisan yo sprek oi. Sprek bogo besar ya. Mocel oi, mocel. Orang karo ieu heula ya. Tah. Mamam dulu. Yo. Ieu mah kalah olo-olo euy. Eta mah hese anu ieu wae ya. Dah. Wow. Ampun. Dei. Bendi. Mana euy? Dah. Tuluy dikenyot ieu mah euy. Nah, anu ieu embungeun euy tah. Hei, tah. Yeuh. Embungeun bener mah eta mah. Ya, nya urang nyobaan parabkeun we ya tah. Op. Wow, ternyata tuluy disedot euy.